naha jameni asali lapisan sugan tengges lohor gening karek jam 8 jajauhan ka magrib lohor ge geuning acan kudu siap mentang ngalawan sagala godaan. Ngabuburit ka kota rupana mata kabita ningali tukang batagor jeung kalapa. Ayo urang ngabuburit ngantosan buka kade ulah sok ka bawah sakaba-kaba di jalan loba gogoda lumang rupa-rupa kade omat ulah nepi batal puasa. Barudak hayu urang puasa urang ramekeun puasa tong loba nu karasa ngabuburit di isuk nepi ka bedu lobakeun sedekah meh hirup urang berkah. Kade ulah hilap komo bari calangap nempo eta tukang sirop aduh meni mantap ye teh bulan puasa pasti loba gogoda dimulai bala-bala nepikeun Karanda mora Waktu nunjukkeun karek bedug lohor tapi naha ieu bedeng kuring geus kegedor lamun jalan-jalan gogoda ngagupayan bening tadarusan bari loba babacaan. Ngabuburit atau buka abab sengit harasem cuka biasa seri ayo namanyun betul nyeri bari ngalamun sakedap ahtan saeutik graku eleh ku budak leutik tosa dan maghrib kerak mah bebas mangga sanguan sambal jeung buras. Memang dina bulan Ramadan waktu nak urang diajar nahan kamaksiatan rupa-rupa cobaan rupa-rupa godaan nu datang ti setan daya lian betengan hate urang ku iman ilmu pangati nu luhungkeun bekel kahirupan akhirat jaga nu jadi sabeureuh ka hareupna ke urang ya. Ayo urang ngabuburit ngantosan buka kade ulah sok ka bawah sakaba-kaba di jalan loba gogoda lumang rupa-rupa kade omat ulah nepi batal puasa. ngabuburit ngangge motor kiri di udah kolektor aduh nepi ka jepit ye baraya sabaraha kanca bulan puasa sok kamarana abdi atuh ngiring hoyong naik motor ninja. Daukeun ieu lagu tibatan garing eta huntu karena ngabatalan tong aya nafsu sangkan sumpah nu jadi fardu. Bangun nikmat siang kieu lil lewat paduduaan dugikeun kahilap ieu teh bulan Ramadan dina bulan puasa loba pisan godaan kudu bisa kuat kana keimanan. Tah akhirna bedug maghrib geus sada nu hayu lewat balik hayu salat maghrib na kade ulah dugi kalangkung berjamaah di masjid bari milari Yuhayu hayu batur nu di kota nu di lembur dengukeun ieu lagunan di tamat puasana. Ayo urang ngabuburit ngantosan buka kade ulah sok ka bawah sakaba